Baheula pernah kaceritakeun aya nini-nini hayang dioperasi, pedah gondokeun nu katelah mancum. Harita subuh keneh geus saget. Tekung si Lila ngagero ka Akang Beca. Woi, Akang Beca ka dieu. Emak erek naik yuh. Muhun mak, siap mak. Ari mak rek ka mana mak? Anturkeun emak ka rumah sakit. Oh, ke rumah sakit mak. Siap mak. Tungguan tong mak di ditu. Ai. Tungguan atuh Cep, tungguan. Nepikeun ka emak baliknya. Oke mak, siap lah. Hari soal ongkos mah tenang we, emak ge aya duit mah yuh. Oke mak, siap mak lah ke kuncep di tungguannya mak. Ho. Kangaranan geus kolot mah kitu we. Rajeun sok pohoan atawa rada pikun. Sanggeus nepi ka ruang operasi, harita mancum nanya ka dokter. Dok, janten dioperasi teh dok. Mohon mak, ayeuna dioperasi teh mak. Sanggeus dioperasi, dokter teh nemongkeun hasil operasina. Gondokeun tea, aya we meureun 1 kilo 2 kilo mah. Nyaeta dikeresekan. Harita si emak nanya ka dokter. Dok, iya lain dok. Hasil operasi teh dok. Muhun mak, iya. Hasil operasi teh mak. Oh gitu dok. Da rada gede ningan mak gondokeun teh mak. Ieu tinggal itu. Gilanya mak. Alhamdulillah ngeing ari parantos dioperasi mah bade uwih heula kitu. Mak. Kan mah teh di dieu geus nya gitu we nama mak pulang ke rumah. Nuhunnya dok. Harita si Akang Beca nyata si Encep ningali si emak ti kajauhan keneh. Meureunan geus balik ti rumah sakitna meureun. Aduh, tuh geuningan si emak geus balik di ka dieu yeuh. Mak kumaha mah lancar mak? Alhamdulillah Cep lancar. Ayo mak urang balik mak sarada burit yeuh. Kuring can mandi euy. Nya aduh orang balik. Kangaranan geus kolot mah nya kitu teh we, pohoan atawa rada pikun. Sanggeus nepi ka imah, biasa we si mancum teh mere ongkos. Sesuai jeung perjanjian ti awalna. Kurunyung we. Leos we balik si Encep teh. Sanggeus nepi ka imah, si Kang Beca nyata si Encep ngalempreh da capek we puguh 2 jam perjalanan. Assalamualaikum Nyai. Alah, waalaikumsalam Kang, terus uwi geuningan Kang. Akang teh capek hayang mandi heula geus kitu mah akang ngerik molor ripuh nyeri tuur. Bade iba ku cai haneut atawa ku cai tiis Kang? Mandi mah mending kena ku cai tiis lah ngalah seger. Mohon Kang. Kang, ari beca tak can diampikeun Kang. Heueuh Nyai. Beca teh can diampikeun ku akang. Heuk atuh pangampikeun Nyai. Ari akang mah tos kebiasaan Kang. Pas lagu di imah teh si mancum kakarak inget. Yen daging jadi atawa hasil operasi teh tinggalin dina keresek. Ting di mana tinggalin nama. Sedengkeun pamajikana si Kang Beca nyata si Encep. Ningali aya daging dina beca sakeresek. Ngagereneng ngomong sorangan. Alah, ieu naon? Daging. Jika nama daging sapi ya teh. Nuhun Kang. Si Akang meni bager mang malikeun daging kanggo Neng. Aya meureun 2 kilo mah ieu teh. Ku dasar we pamajikanana. Teu apaleun bahwa eta teh daging jadi ti si emak teh ya. Harita teung si Lila nya dipasak we ku pamajikanana. Si Kang Encep
ngambeng jeung nyarita ditujukeun ka si nyaina. Nyai teh ditujukeun ka pamajikanana. Nyai, alah nu seungit kieu Nyai. Ieu Nyai masak daging? Alah akang nih pura-pura teu apal Kang. Naon kitu? Ieu teh nyai aya daging. Ieu teh aya daging dina beca Kang. Daging dina beca Kang? Dagang mah teu terang. Meureun eta mah alus milik we meureun Nyai rezeki urang. Sok Nyai tulukeun masakna ke urang tuang bareng-bareng. Muhun Kang. Kusabab teu apaleun tah si Encep teh nya dihakan we meureun anda daging teh meureun kana daging sapi gitu tah caritana mah. Ngan si Encep teh apaleun ka irah ge ting daging naon gitu. Si mah ge teu apaleun deui tinggal dina beca. Si mama nu penting mah cager we gitu. Kabayang we meureun nya. Sebenarnya mah loba keneh carita teh ieu. Cuman ieu mah salah sahijina we nya. Hatur nuhun ka sadena.